Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana wilujeng siang urang ngadongeng deui nya. Urang ngadongeng deui urang ngabandungan kumaha ieu lajenganana dongeng anak titipan siluman sarika 83. Harita teh anu kacarioskeun nyaeta wijana nuju ngontrog ka siluman biwaya. Diontrog ku wijana kumaha anu salajengna naha ieu siluman buaya teh tiasa ditalukeun atawa nepi moal ku wijana supados teu nyangkolong teh kana waktos sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der sukuna tutung geheng samet bitis kahandap tuh ampun manusia ampun ampun manusia kaula ampun tua korentel awakna kegorentelan ayeuna mah jeung awakna jadi leutik deui malikan deui ka mimiti. Prabu Bontong Sagara lain di kieu kasiksana akibat ku kakeunaan ku ajian Bajra Geni anu digabungkeun ku ajian Bajra Kilat. Usaha pintas mah ningali Prabu Buntung Sagara pikawatirkeun gorentel kaditu gorentel kadieu atos senopati ngalaga jeung baya putih teh bisa kukumaha ngan celeuheuk bengong. Kitu deui para ponggawa jeung hulu balang anu geus dalatang kadinya caricing we ngajengjen rek nulungan teh bisa arek nyerang sieun. Anu akhirna mah cicing teu puguh siga anu katenung siga anu kasima ku wijana. Wijana gancang narik deui ajianana les sora anu cing baladag ngadak-ngadak leungit. Pok wijana nanya, "Hei siluman, di mana eta orok anakna mangusup anu dibawa tiala manusia buru kadiekeun bisi nagara ku kaula diawut-awut." Kitu ceuk wijana bari malotot. Oh tuwat manusia ampun kaula tua Senopati gancang bawa eta budak ka dieu. Wah gancang bikin kaya manusia. Buru Senopati buru
Kitu cek Prabu Buntung Sagara. Oh, sandika Gusti Prabu ujug sumangga. Kitu cek Senopati bari gancang indit ti eta tempat nuju ka tempat panendenan budak Jang Usup. Dalila eta Senopati geus mawa budak Jang Usup terus dibikeun ka Wijana. Ku Wijana gancang ditampanan. Pok Prabu Buntung Sagara nyarita deui. Wah, manusia gancang bawa eta budak tua. Wah, wayana manusia montong lila-lila di dia. Wah, pula kuat maras tua. Kitu cek Prabu Buntung Sagara nitah gancang indit ka Wijana. Wijana ge geus mikir tadi. Anu saterusna Wijana gancang nenjrag bumi blesat, awakna ngablesat nuju ka alam manusia. Lainna naon ieu orok lila teuing teu dibere nyusu. Awak Wijana nuju ka tempat Pak RT jeung warga anu keur narungguan. Barang jol kadinya sararea meuni curing hak. Aden, eta Aden. Den Wijana kitu cek Pak RT. Oh, mohon abdi Pak RT. Kitu cek Wijana. Aduh, kumaha Aden? Kumaha Aden? Kenging deui eta murang kali teh. Oh, alhamdulillah Pak RT atos ya di sana ku abdi atuh sararea ngadenge kitu mah meuni atoheun yen budak Jang Usup geus beunang deui kabawa ku Wijana, geus beunang karebut deui ti nagara siluman. Sararea muji kana kasaktian Wijana, sararea muji kana kawani Wijana sok sanajan Wijana masih keneh budak ngora. Pok abah dira nyarita. Anu saterusna kumaha ieu teh Aden? Nah, bade mulang wae teh nepi kumaha? Oh, mohon abah, hayu ayeuna mah urang ka bumina Kang Usup. Sanesna naon ieu murang kali hawatos siga anu tos lapar. Oh, mohon mangga Den. Mangga. Anu saterusna sararea nuju ka imahna Jang Usup. Barang nepi ka imahna Jang Usup jeung Nyi ini meuni atoheun pisan budak di tampanan ku Nyi ini bari digalentoran. Kituna teh gancang disusuan. Budak teh meuni siga nu lapar. Teu sirikna susu indungna dirontok. Panonnya ini murubut ka bungah jeung kasedih ngagulung. Jang Usup mendingan hunkeun pisan ka Wijana. Aduh Aden. Atur nuhun pisan Aden. Parantos ngabantos ka Akang. Atur nuhun Aden. Mugia kasayan Aden anu tos di pasikeun ka Akang sing dibales ku Nu Maha Kawasa. Akang mah teh tiasa males kasayan Aden nu sakiageungna. Atur nuhun Aden. Oh, sami-sami Kang. Eta mah tos janten kawajiban abdi. Kawajiban urang selaku manusia anu kedah saling tulung tinulungan jeung sasama hirupna. Teu kedah seuremutan kitu ceuk Wijana.
Malan mah nyi ini ge nyamperkeun bari ngais budak. Mun Aden berat nyuhun, berat nanggung, berat kanggo nampina. Kasayan Aden ditampi ku Cece. Da lamun dugikeun ka ieu murang kali teu kenging deui. Cece tos janji dina ati kajen teuing Cece bunuh diri daripada hirup teu pangi deui jeung nu jari anak. Kitu cek nyi ini. Oh Cece, sami-sami jeung urang ulah gaduh emutan kadinya ceuk. Ari cek abdi mah naon sababna? Da urang mah mung sakadar katitipan ku Nu Maha Kawasa. Ari namina barang katitipannya panginten urang tiasa ngajaga ngariksa ngatikna. Ari tos berusaha mah nya nyangakeun we urang ka Nu Maha Kawasa. Omat Cece ulah gaduh emutan aral kanggo mayunan ieu kahirupan. Kitu ceuk Wijana. Mohon Aden dina kitu nama Cece ge rumaos kana kalepatan, nanging anu jadi perih kana hate Cece. Murang kali teh nembe 40 dinten bari Cece teh nemean kadu murang kali. Rek teu hancur kumaha hate Cece. Nanging ayeuna mah alhamdulillah ku bantosan Aden, bantosan Abah Dira, Pak RT sareng warga sadayana. Murang kali Cece tos katampi, tos aya dina panangan Cece. Pak RT, Abah oge kasadayana abdi ngahaturkeun nuhun. Kitu ceuk nyi ini bari ngalimba. Cipanon anger murubut. Saha tu mitra-mitra, saha nu tega nu jadi anakna bari kayaan orok beureum geus diumbang ambing. Batas kanyah jeung kadeudeuh nu jadi indung moal aya wates uangeunna. Indung marela teu sare, indung marela kurang sare. Cisusu terus disedot teu jadi masalah. Anu penting anakna sehat tur salamet. Allah tos nakdirkeun ngawakilkeun diri urang ka indung urang, ka bapa urang. Indung anu ngandung bapa nu ngayuga sawajarna jeung sapatutna dipunjung dipuja. Sabab ridona Allah tergantung ridona indung bapa. Benduna Allah tergantung benduna indung bapa. Sigana lamun urang hirup eueuh dina karedoan indung jeung bapa rugi dunya akhirat. Nya urang karih panca kaki we kana tunggul anu ngajentul. Hubungan antara indung jeung anak, antara anak jeung bapa ti dunya nepikeun ka akhirat. Sababaraha ayat anu nandeskeun kudu kumaha kanu jadi kolot ka indung jeung ka bapa. Bagina Rasul oge tos nandeskeun, tos mere conto kumaha cara hormat tilawat kanu jadi indung jeung bapa.
panyebat oge pantrangan. Sok sanajan indung jeung bapa salah, urang teu pantes ti popolotot. Lamun urang teh ngeunah ku indung jeung ku bapa cukup jempe tungkul, lamun perlu indit ngaleos we heula. Da kurang hade atuh ari nu jadi anak kudu ti popolotot kanu jadi indung nu ngandung bapa anu ngayuga gundal genos 8 bulan nepikeun kagubrag ke alam dunya. Gede ku gedena didik di hati kurang kumaha indung jeung bapa mah anu rek dihuapkeun ku urang oge teu tega lamun ningali anakna kalaparan. Tah eta anu disebut cinta sajati anu katapelan ku kersana ilahi Robbi. Atuh geus beres kitu mah sararea ngarariung bari sakalian ngararopi da disuguhan ku Jang Usup. Ngacek Jang Usup hapunten cenah dina leuteunna saya ya da batan sakitu. Ku sararea ge teu dimasalahkeun ari masalah eta mah. Kabungah Jang Usup dina waktu harita geus teu bisa kagambar. Pantadi nama mena geus putus harapan, geus eueuh harapan deui yen budakna bisa datang deui. Tapi kuasilahna wijana budakna nepikeun ka bisa datang deui. Mitra-mitra sadayana cak di kampung Cerang, urang teuneun dihandeuleum sieum, urang tunda dianjuang siang, paragi nyokot ningalkeun mangsa datang urang samper deui. Ayeuna urang malikan deui ka kampung Dangder. Harita di kampung Dangder jalma-jalma keur ngarumpul di imahna Jang Santa. Sabab harita nyicicih karasa beuteung, si horeng mitra-mitra nyicicih teh keur kakandungan. Ayeuna teh geus nincak kana 8 bulan atawa bulan alaeun. Mangomen PRT Aki Unen, Mang Oro, Mang Koko geus araya di dinya. Jang Santa anu teu puguh cicing pulang anting we ka jero keluar ka jero siga hayam anu keur kumahkar. Pagawean ngan ciling-cingcat teu puguh rarasaan. Pok Aki Unen nyerita, Jang Santa daripada ciling-cingcat sok diuk di dieu. Anguran mah ngadoa kanu Maha Kawasa supaya nyicici aya dina kalangsaran lungsur langsar dina ngajuruna, supaya nyicici disalametkeun kunu Maha Kawasa. Kitu cek Aki Unen. Atuh dikitukeun magek Jang Santa diuk gigireun Aki Unen. Mohon Aki, aduh asa teu parogo ye teh. Karasa beuteung ti subuh nepikeun ka sore kieu can gubrag wae si utun teh. Nya teu bingung kumaha Ki keur kuring. Kitu ceuk Jang Santa. Nya Aki ge ngarasakeun da Aki ge pernah ngalaman samemeh Ujang. Ujang mah karek budak kakara, Aki mah geus sabaraha hiji ngarasakeun Aki oge. Basa baheula sinini rek ngajuru ngarasakeun kumaha gempeurna kumaha tetenangna. Pang tetenang-tetenangna teh lamun nying hareupan pamajikan rek ngajuru. Ajen kumis segede galengan anger we gempeur komo teu nyekel biaya mah teu nyekel duit. Wah ripuh ngan urang teh cing sabar we jeung darana. Dana naon ge aya waktuna. Moal ujug-ujug borojo ari can waktuna mah urang mah sangakeun we kanu bogana, sangakeun kanu Maha Kawasa.
da urang mah Dharma katitipan gitu cek Aki Unen. Pok Pak RT nanya ka Jang Santa, kumaha Jang, mules atawa kumaha? Atawa geus merengseng Nyi Cici teh? Aman Pak RT, saur istri abdi mah. Patuanganna teh asa aya anu ngaracak. Seueur cenah, kadang-kadang muliat. Aya cek si Nene mah saborojol-saborojolon, tapi eueuh deui leungit deui ari nyeri jeung mules mah anger we si beuteungna teh nya asa diracak kitu ceuk Jang Santa. Atuh salarea mending ngahuleng. Hari-hari tadi jero imah aya Nini Paraji Bikarsi indung Nyi Cici Mang Uu jeung Mbah Johri. Sabar Nyai, sabar can waktuna wayahna kudu sabar. Da geus kumaha deui Nini ge teu bisa kukumaha kitu ceuk Nini Paraji. Nyi Cici muringis beuteungna mules seueuh lain di kieuna siga aya nu ngaracak we. Aduh Nini, aduh ieu beuteung nyeri coba mules bobokong panas kitu ceuk Nyi Cici bari muringis. Cik Mbah Juri pang nyieunkeun cai sugan we atuh sasiereun sabeunyereun kitu ceuk si Nini Paraji. Oh mangga Nini mangga kitu ceuk Mbah Juri. Bari kituna teh nita nyokot cai ka Bikarsi. Korsi nyokot cai ka dapur. Oh mangga Bah kitu ceuk Bikarsi. Bikarsi teh talangke gancang nyokot cai ka dapur. Anu saterusna eta cai teh dibikeun ka Mbah Johri. Ieu Bah caina. Anu saterusna Mbah Johri mapatkeun elmu pangartina. Abes karan boga elmu dina dirina mah diwatek dipapatkeun ditojokeun kana cai. Terus eta cai ditiup song diasongkeun ka si Nini Paraji. Ieu nih caina mangga dileueutkeun sareng diusapkeun kana patuanganana. Anu saterusna eta cai diinumkeun ka Nyi Cici bari dibalurkeun kana beuteung. Sanggeusna dibere cai ku Mbah Johri, Nyi Cici teu pati motah teuing. Nyi Cici teu pati aduk songkol teuing. Nyerina rada ngurangan, mulesna ge rada ngurangan. Nincak kana wanci Isa teh kanyahoan. Gelebug. Aya sora angin mending ngagelebug. Sora angin teh meni tarik nakar. Dituturkeun ku sora anjing anu babaung. Atuh sararea ge meni ngakebeg meni ngaranjug. Sarea colohok bengong bareng anjing eta Nyi Cici ceceritan. Bari kituna teh nyekelan beuteungna. Atuh sararea meuni rareuaseun. Nini nyeri, Nini ieu beuteung nyeri sepok tosna.